Nabi teh kurang kudu diwawan ai baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb Masya Allah. Nah wayahna bantu sholat mas 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 7 asalna 7 ge cenah teu kuat tilu asalna cenah 3 ge teu Aisyah hayang naon sih sabenerna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah Kangjeng Nabi teh kurang kudu diwawancara ngawahan Kangjeng Nabi ngaranna loba. Kangjeng Nabi ditaros ku salah sahiji jelema anu uni ningali Kangjeng Nabi man ismuk saha ngaran anjeun padahal nyaho ka Kangjeng Nabi tapi ku taajub-taajubna ku kasepna gantengna pinterna trampilna tangkasna sehingga jelema hareran ditaros ai ente saha ngaran ana Muhammad isukna ditanya deui man ismuk kudu sejen ai anjeun saha ngaran ana Ahmad masyaallah karim isukna deui ditanya deui man ismuk padahal mah nyarahun di Mekah teh ku taajub-taajubna ditanya deui ai ente saha ngaran ana Toha isukna ditanya deui man ismuk saha anjeun teh ana Yasin ya Allah isukna ditanya deui man ismuk ari ente saha ngaran ana Al-Mahidunub isukna ditanya deui man ismuk ai ente saha ngaran ana Al-Hasyir isukna ditanya deui man ismuk ana Ar-Rauf ditanya deui isukna ana Ar-Rahim isukna ditanya deui ana Siraj isukna aya nu deui man ismuk ana Munir ditanya deui man ismuk ente saha ngaran ana Muddatsir aya deui nu narnya deui man ismuk hebat-hebat deui ente saha ngaran ana Muzammil aya deui nu nanya man ismuk saha sih ngaran antum ngaran ente ana Mudzakir lo baca sangaranna. Nah lamun ngaran-ngaran Kangjeng Nabi eta urang talar aya di jero hate di jauh kene Kangjeng Nabi geus ngagerokeun woi tertera di kalbumu ada kumisku ya Allah panai urang mah lain di hatimu ada karung goning wah Masya Allah kari pohara komoda aja Nasir mah di hatimu ada SPPT hanya hoan tertera ya Allah ya Rabb kanya hoan. Nah Kangjeng Nabi rahmatna nyorot ka urangkeun urang mah nyahona ngan ge Muhammad urang mah nyahona ngan ge Ahmad urang mah nyahona Toha Yasin tuh masalah geus sakitu ge asal lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sorangan di kamar ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sorangan di kamar urang mah daek maca kos kitu aya cau nu kadeulekan lain Kangjeng Nabi cau mun cauna gede ya Nabi salamna kencang ya Nabi salam lamun cauna cau emas nu kadake ya Nabi salam kok mah jipen di malam mun sueunan naonan mun mah heuh aya bae cak Kangjeng Nabi tolol teh budak iya sok Kangjeng Nabi leuy urusan dulu ge widara Masya Allah. Nah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi sapoe sapeting 4444 ya Allah lamun teu bisa 4444 444 masih loba kene atuh dasar sia mah kudu disyukurkeun ka sumur pareung 44 teu kuat Masya Allah ngajual karung mah mun 40 ya geus kieu bae lakunya cuma 40 dai hari ini udah hari ini jangan makan ya dai ya ayo baca sholawat 40 teu kuat ya Allah ya Rabb Masya Allah. Nah ilah Kangjeng Nabi
wayahna bantu salat mah 11 bae mamaca teu kuat cenah kieu 11 mah 7 asal 7 ge cenah teu kuat tilu asal cenah 3 ge teu ai sia hayang naon sih sebenarnya. Ya Allah ya Rabb, baca sholawat nu urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup. Arada yang panjang eta bae sok dibaca dina salat ngaranna sholawat Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka Hamidum. Atas pendek tinjen tamu kieu mah atuh eta teh sok dibaca urang yang ngaji. Allahumma sholli ala. Coba ayo oh kabecus budak. Nuril Anwar itu kukula tadi mimitian deui poho deui. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah baca kurang sholawat nu mana bae. Nah ilah Kangjeng pas umur 20 tahun gagah Kangjeng Nabi. Masya Allah karim. Ganteng katingali gantengna kulit abyadha musyarraban bihumratin putih campur kemerah-merahan. Ya Allah urang lamun ngadengi kulit Kangjeng Nabi putih kaberem-bereman berarti kan kembang ros. Begitu ningali orang ka Haji Pandi ya karim isi kulit naon ieu ya taurat saom man buruk atuh hese. Masya Allah kan sakieu ge dibungkus ya nu kadeuleun nu ieu na dong jerona mah wallahu alam pasti totol teh mah aya lah. Ya Allah dan Nabi mah hideung manis maksudnya hideung kereta api banyak yang nunggu ayo ya karim. Nah ya kulitna Kangjeng Nabi saya sajaritakeun aya nu mantap ditiru ge ku awewe geus dipulas-pulas eta nurutan hayang akur jeung kulit Kangjeng dipulas mimiti kuno hideung heula ditambahan kuno koneng geus gulag-gilag di harapan kaca. Ya Allah tambahan kuno beureum beureum teuing ku hari ku ungu kaluar teh jadi Persita. Ya aing nangis sia. Masya Allah karim ya kulit Kangjeng parah. Ya Allah ya Rabb musyarraban bihumrat wasi'al ainain socana rada ageun zajabhatin hilaliyah buleud beungeutna mun ceuk urang Bandung mah ieu teh wajah sirih ngadaun seureuh. Apa aya julukan di parahyangan be beungeutna ngadaun seureuh celina celi lenci. Atuh pan ieu mah lain celi lenci ieu mah celi curak ngaranna celi lenci maksudnya bagus lamun kaluhur gitu teh berarti pinter mun deplek itu bodoh ya deplek celi lenci berarti lamun orok keluar celina rancung geus pinter ya Pak. Iki aya setik lencingan lencina lenci leuweung aing Masya Allah karim. Nah kemudian iya baca kurang parahyangan Masya Allah gitu gado endog sapotong. Ya Allah sok aya semua aya ieu saya piteta ngaranna gado endog sapotong. Ari ieu bapak endog naon coba. Atuh ieu mah endog buruk. Cangkeng biola iya kari. Masya Allah bitisna buah jantung eta parahyangan anu urang pondok papan ieu mah buah nangka kabeh. Ikir cerita urang parahyangan Kangjeng Nabi mah Masya Allah kari marbu al qomati sedang dedeganan
jangkung teuing henteu handap teuing henteu gede teuing henteu leutik teuing henteu lintuh teuing henteu kuru teuing henteu kadua urang lamun Haji Pedi mah atuh kikian dieu nanaonan saanu resepeun si awak modal kos kieu atuh jadi mah ya Allah ya Rob lamun lempang sorangan aya anjing pajar tulang lempang tapi lumayan sakira lumayan. Nah inilah Kangjeng. Tapi anehna Kangjeng ketika Kangjeng calik sareng sahabat pundakna selalu pangluhuran Kangjeng. Misalnya Kangjeng ngariung jeung nu pendek pundak Kangjeng luhur aya deui nu datang jangkung Kangjeng tetep bae padahal kitu-kitu bae henteu kikieuan cara dipendek hayang jangkung teh kieu henteu nya mah ngejere bebeng henteu kos aya meraknya mah hot henteu Kangjeng mah calik bae biasa aya deui nu jangkung pohara sumping tetep bae begitu calik Kangjeng pangluhuran bae pundak keajaiban Kangjeng di antara keistimewaan Kangjeng begitu dibarengan ku hiji jelema tatadina nyana di jalan panas asal amprok jeung Kangjeng tiis Kangjeng di mana bae jelema ngahiji jeung Kangjeng tiis adem zahiran wa batinan zohirna tiis lantaran di luhur horenganan di tiungan ku mega lempang ka mana bae Kangjeng Nabi teu pernah kasorot ku panon poe nu mantak teu pernah kasorot ku panon poena bebeja ka Gusti Allah Gusti abdi isin kudu nyorot Muhammad panon poe isinen wayana sakitu ditutupan ku mega tiis ka mamana ge pan mega ge pernah bebeja ka Gusti abdi mandek nyingkap bae kena kasorot ku panon poe teh si eta mah sahata si eta ada ngingkir mega ge wow panon poe cak mega hantem panasna tingkatkeun panasna tingkatkeun mantak jana ku kikieuan we kakerepekan Kangjeng mah mungkin panon poe nyorot ka Kang Isin ya Allah ya Rabb malam ieu urang teh keur ngarayakeun eta afdalul makhluqat Masya Allah bandingkeun jeung Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril masih muliaan Kangjeng Nabi pohara ieu malam ieu manya urang teh ka sorga lah insyaallah lah ka sorga kajen kumaha ge kula masuk inget Siti Suwaibah bae jariah Abu Lahab begitu Kangjeng Nabi lahir ku bungah-bungahna manehanana kan nyusuhan Suwaibah teh begitu balik ke Abu Lahab tas mana maneh Suwaibah oh tas nyusuhan Muhammad emang geus lahir wah eta teh alok kaula cek Abu Lahab mana nyusuhan sok susuhan ka ditu bunga biasa cek Abu Lahab bunga kula luar biasa begitu balik deui Suwaibah ka dinya Suwaibah lantaran maneh nyusuhan ka alok kaula nu ngaran Muhammad wah ieu detik ieu maneh merdeka dimerdekakeun langsung ku Abu Lahab ku bunga-bungahna Abu Lahab lahir alokna kecaritakeun di akhirat Abu Lahab disiksa lantaran nyanakan teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul teu iman nyana Abu Lahab teh kapan adina Abdullah Kangjeng Nabi teh putra Abdullah boga adi ngaranna Abu Lahab boga adi deui ngaranna Hamzah Kangjeng Nabi mamang ka Abu Lahab teu iman Abu Thalib mamang sarua bae teu iman ka Kangjeng Nabi mantak aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabiu ma watab ulah kitu atuh tabbat yada abi lahabiu watab terus ada coba catat tak entah apal tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma terus sayaos eta bae orang mah saya uslana nyana saya nah iyalah Abu Lahab guys ke di neraka Abu Lahab aya kamodelan kumaha kamodelan anak ketika poe Senen mun carita aya poe mah
Abu Lahab ku bungah-bungahna waktu lahir kangjeng poe Senen. Di akhirat Kang Abu Lahab ditiiskeun di neraka ngagolotroknan karasana tiis model, bahkan diangkat cek sakaol mah ngan seukur sadika kidong tasa kengkeongan tapi tiis eta ku bungah alokna nu ngaran Muhammad lahir di akhirat teu iman dibere tiis atuh komo urang iman ka kangjeng. Ih, atuh komo urang ka kangjeng sanajan ka neraka tiis lah. Atuh tuh, cenah naon teh cenah ka neraka? Iban serah tuh, serah. Anjeun ka neraka. Ulah dai, urang mah tetep surga dai. Bapak lu mah biarin ke neraka kata. Ya Allah. Tuh, kan pahara. Sakitu teu iman tiis atuh komo urang. Tinggal ningkatkan keyakinan orang ke Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah dengan cara lobakeun maca sholawat. Geus pokona mah Kangjeng Nabi kan nangtung. Ketika orang ditimbang amal Kangjeng Nabi nangtung di tengah-tengah timbangan. Pendek. Maju imbang amal. Salat teu husu trek. Zakat tilok trek. Bohong osok oplos barang nggak sih kieu bae mah kakencang teu daekeun ka katu teu daekeun cek malaikat ih mah tuh kudu ka neraka cek Kangjeng kela ke ditanya ieu kan Haji Pendi mumun osok muludan kan wih atuh osok abdi masyaallah osok pisan tuan sok macaya Nabi salam ikhlas apa henteu sih setengah lah. Kangjeng tenang. Penyelamat Kangjeng teh bakal dibere syafaatil uzma. Syafaatil uzma teh hartina pitulung anu gede nu teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen iwal ti Kangjeng Nabi urang. Ai jelema nu puguh mah waliullah teh kudu ditulungan jadi bisa ka surga sorangan. Ai kitu mah solihin atuh teu kudu ditulungan. Lain haji solihin. Besi ke aing tah solihin tah besi kitu. Lain solihin mah jadi bisa ke surga sorangan, ahli ibadah mah bisa ke surga sorangan, nyana langsung ke surga. Ari syafaat jang saha jang anu disna ka neraka tah disafaatan ku Kangjeng nu penting iman. Ieu urang bungahna boro-boro umat Kangjeng Nabi na boro-boro umat Kangjeng Nabi Isa berikut Kangjeng Nabi Isa laporan ka Kangjeng Nabi urang, umat Kangjeng Nabi Musa berikut Kangjeng Nabi Musa na laporan, umat Kangjeng Nabi Ibrahim berikut Kangjeng Nabi Ibrahim laporan. Masya Allah karim kulah sok ngadengewe di Haji Pendi Nabi lulumpatan eta ai subuh teh kulah sok ngadengewe teh sora sajor amat lulumpatan eta tah minta pertulungan coba cak Haji Pendi ka Nabi elut pun Nabi elut hese coba suara seraknya tuh bisa itu pakai buku tuh bisa. Wah brengsek ya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana gagahna tenar sa Mekah, katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah, guru penca. Abu Lahab teh belajarna di nyana, Abu Jahal belajarna di nyana, Haji Nasir di nyana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimane dagang salak di dia kiciwan melulu temenang mani kerpek adal kieu wah aya orang set giliran aya musuh lupa orang dagang salak di Bogor iya duduan gitu beres sih tapi lumayan yang nyingsinan kadal mah golok panjang jasa ini cabut pendek golok udah panjang udah gesieun tuh Haji Pendi golok panjang amat ya Masya Allah sajuka
Jadi tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain kawe bae nipu, lain ke pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelema saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, oh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok kieu. Maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan. Rong dicabut teh set. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Potong. Sirukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku nya kagagahanana. Cangkung gede jelemana. Pasamprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat. Cakrukara mad. Aing keheul ka dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkas ya nas? Balik ngaran dia itu, poteskeun dia. Tinyawa dia kain, ngaing guru pencari Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta kirukana langsung ninju. Pereutna ge segede kalapa. Rukana, masya Allah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikiekeun pae. Nah, ku gagak ada geus langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya rukana tebar. Jawara geledegan, masya Allah karim. Kanjeng langsung ningali permainan rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ke Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ke Kanjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, lalu dikubayar gua. Cek Kanjeng Nabi, langsung ditutukeun. Blok atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik. Sidak gagah. Begitu udah dulunya remeng-remeng aya kene dia emang didinya ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah cek Kanjeng udah awas ya ulah awas atuh kuari bae sih langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae teu ngalawan Kanjeng kieu si dakep langsung ditijuan ku kirukana deuk sadaekna. Memena malaikat Jibril datang. Mat, tenang, ulah dilawan. Sidak, hidak. Begitu ditijuan langsung ke kurukana. Kanjeng Nabi baca Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali. Sieu bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atuh gimana budak ja? Nyawa si Acen kirukana tina tanaga luar datang ke tanaga batin. Siapa yang kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor ge si dahar ku aing gabah ge si dahar ku aing ambo pohara teh Cisoka pohara teh langsung dibetenkeun Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan ka pacirit lain tanaga nu kaluar beres dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerakeun Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datangkan geus sajam nang oleh pas ayo terus Kanjeng terus subhanallah
ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan woi orang di urang geus aya ahli sihir cah eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakara umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan babacaanna subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung aduh bacana 202 okos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh cegeuna ieu boro-boro ngagedean urang hutan tungtung nama imah wasa potong nyanaknya heueuh cegeuna ieu kumaha kaharepna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tata dina jana geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu je Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumanu tadi diobrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan penting sing ade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut beureum tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani hari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeu rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pemajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kari luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae teh Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ini ke mana Ki Husain maksudnya terima kasih tidak kapangi asal datang ke imahna salilanya na aya di imahna mah tak Ki Husain tidak datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan wah pasti dik mere kai wow malah geus diteleponan kapan mau ke sini kapan udah ada kerasanya belum kiai tolol sama kiai kos gitu mah kiai aya kuari kiai na aya kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah ayat nage ayat nu Allah nu macana ge nyana atuh geus dipasrahkeun ka Allah tidak ikin ka panggih nah eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 cara baca ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ya khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu mau sapi sekarang dibahas cina hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu ditungtun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi kakek gua lebih jahan alam dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan
iya karim. Nah iya ge maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna engke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ke rukanah ngaleh-leh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeuh. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 22 peuting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeuh. Urang coba keur seubeuh neuleuh Haji Pendi lapar. Urang keur seubeuh neuleuh Haji Nasir belu. Ai lapar mah henteu kan belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoa lah Kangjeng ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah ka gantengan abdi sakumaha fitnah na kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeusna di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah. Kanjeng kasepan Kanjeng jeung Kanjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga. Kanjeng Nabi Yusuf eleh ku Kanjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem. Urang deuleu dipendi kan kasep tapi tenang tentrem. Maksudna teu kahayang teu naon. Datang ka embung urang deuleu beungeutna ge. Datang ka embung urang. Gitulah Kanjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kanjeng teh. Nah iyalah Kanjeng membawa rahmat maksud aku Pak bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kanjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa nabi akhir zaman teh Kanjeng Nabi rasul terakhir teh Kanjeng Nabi rahmat Kanjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari nabi urang nabi akhir zaman la nabi akhir zaman la nabi ya ba'di cek Kanjeng besi aya nu bodoh kasorot ku rahmat Kanjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ya kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas mejihna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada salat ka masjid begitu salat dengke salat ada dengke di kalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna nu ieu doang nu napak di henteu lo ditaranyakeun kunaon sih ke di salat teh nanya sih eta kunaon sih dengke Masya Allah aya ge lamun aya di huru-hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat besi aya nu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum Abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui
teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya nyaho coba ya wiridan ti almarhum dibaca atau kukula bari jengke maksudnya sholat suratna eta rakaat kedua suratna eta bari jengke setengah jam sholatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah moal beres bener eta kakarak sarakaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora dimana gajun teu dipake kukula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca kukula pernah Rabbi firli wali walidayah kan eta lamun hujan eureun pernah hari haji pendi diturunan kan kukula hajat haji epi ber cak nyana ieu doa ti kiai dibaca ku nya Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidayah warhamna kamarwan eta hujan makin gede haji epi geus kieu bae isi doa kiamat cek eta teh menang bisa nanti kiai coba teruskan Rabbi pilih wali walidayah warung terus boh tenda hiber cak aja pengen nggak sudah ngadoa nggak dia sudah ngadoa lah bah hati bah acak-acakan cek jadi acak-acakan kabeh barangnya nanti ngadoa entah hujan atau malam itu tanya aja ngaji ngasir diusir tak balik ya tenda aing acak-acakan atau bebeja isuka kakula itu ki doa tuh banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentar guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang da dasar cililenci nah jalan sholat isya beula begitu dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ih ulah sok kunaon tanya sholat bae sih cek teh lain kabehan dia dua apa kayak sih masih jam mana hiji aing wudu cekena teh di keran pas di mbah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun wae tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh bae ieu dah rahmat kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantep aya rahmat Allah masyaallah ulah bodoh-bodoh teuing akos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu wudu deui ada nah mbaknya sih dilangsungkeun bae kan itu batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup du tukang geus kajajar deuk takbir imam can takbir sih yana tetep we kieu bae set datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing mau kebelah amat si imam teh takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang gua nungguan imam jagana nungguan imam siap tadi tidak jadi imam lain besi aya nu imaman nu sejen aing titah di dieu parople eta nggak rusak kakabeh nah ieu bodoh karana nu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kanjeng Nabi diutus rahmatna nyorot masyaallah matak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka ulu salat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kanjeng Nabi kakara umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bobojeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kanjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ya di jalan teh ada ke Madinah begitu di Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kenaan onta pablesa nyana nage ragag gitu ragag nyana waduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat selamatlah datang ke Madinah
begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula kan masih dembeureun di zaman Kangjeng mah ya saya aya anaknya di sisina tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ini salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente salat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk salat deuleu samangka haju eta keur salat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cek masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi ba ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan da sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sebenarnya mah kula moal ka dieu ge bae sapodo lah teh urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi Sallallahu